Sunduk aing gantung diri sunduk aing sunduk aing aduh pae sunduk aing turun belum turun aduh cangkeng aing kuat kabariak aduh suwe amat saha deui jelema iseng bae sundung aing menggantung bae di luhur aduh ada naik panggil tuh aing aku ingin begitu ada Mang Komod. Mang Komod kenapa Mang Komod kenapa ngomong pakai dibulak-balik ya sundung Mang Komod aya di luhur saha kira-kira nu nyumputin sundung Mang Komod ke luhur manehnya ngaku ayo ngaku sundung Mang Komod ada di luhur kumanehnya wah enak aja Mang Komod nuduh saya nanya Mang Komod mending saya pergi aja abo budak leutik ya ambekan belum ke ambekan mah kayak batu balik aja lah beli cilok kenyang tangguan hote eta si Siti barahakan bae wae jala wae setengah gua Siti saya pakai apa lapar iya sebelakna nyonya teh Neng ya cilokna nyonya teh ya Neng esna iya Neng mie goreng mak gara-gara sundung aing anu ngagantungkeun aing menang para bek cuma sakieu tapi lumayan lah daripada teu menang sama sekali bek sebeuheun moal ya jugut sakieu sajen lah isukeun dipangariteun deui nu loba ku aing ayeuna mah asal jang ganjel beuteung we heula nya bek sering saletik be heula ayeuna mah. Yalah. Aduh Siti, ngaruruat bapak baik. Naon, udang bapak kerhes, naon. duit papa yang jajan Minta duit, eta jajanan lo bakene. Ayo, Siti, aing mah kabina-bina. Jajanan lo bakene. Geus minta duit deui bae. Ari Siti beuteung na karet, apa naon? ini mah kurang pak nggak kenyang Buset, sakitun teu kenyang. Dah. Siti. Lamun lain anak hiji-hiji na. Sentil. Bapak ngomong bae babalepot dengan pindah. Radit neng. Goceng. bung Goceng ibu. Pasti yang tebak. 10.000. bung Mungkin yang baik 10.000. 20. bung 20 mung. Beli nanya budak. Pasti gocap. 50.000. bung
Ai. Mungkin apa? 50.000. Temahi. Ih, cing bae. 100.000 pasti deh. Ai. Mungkin apa? Hanya seberapa duit tuh, Neng? Yang ini. Makasih abah. Ai, masih Siti, eta aing mah segede gitu nyoka duit gede. Beri 5.000, embung. 10.000, embung. 20.000, embung. 50.000 ge embung. 100.000 ge embung. 2.000 dicokot. Aduh. Lah. Betul jadi dah duit. Kantongan deui lah. Mending lanjut hes deui. Cek jajan naon kita Siti lah. Aya bae aing mah. Kapacul-pacul, leungit paculna. Piraku aing ka kebon mau gagangna doang. Raka di mana di eta pacul? Mending istirahat bae aing lah. Aing mah melang, singring doang ya nak. Tolong yuk. Aduh, aing deh. Melang basah. Udah. Deh. Aing mah melang kanyana si Tiara disilok nyamper kanyana urang samper yuk. Aing, ka mana ieu petetui? Aing mah ngacaprak bae sorangan. Aing, ieu petetui. Ih, siapa Deta nyumput di tangkal tangkil, geus nyaokos jurig tangkil, malah nyumput di tangkal tangkil, sia. Rimtai. Aing serem deui sia mah sangar. Sok ayo, hujannya. Tangkal. Aduh, kemana ini si Cecil? Orang mau pengen baik, meraha yuk. Bel. Siang laporkan aing, meni teriak-teriak, emang aing tore. Udah TV. Lamun ngasuh di saung ieu teh aing sok ingat ka si Yanti, mamana si Wandi. Padahal mah aing lamun maneh nadaikeun maka aing bogoh ka eta ka si Yanti. Tapi aing rek terus terang teh isin eta ka si Yanti. Elah.
mana aya awewe tuh hadiah. Tapi saya Mama Wadi horeng. Sigan desa kara. Panas-panas poe kieu teh. Nek ka mana? Kayak eta bedak luntur. Mang Komod. Ieu arek nempo kebon. Kebek teu ditempo jasi Suhanina eueuh. Si Wandi ngomong-ngomong ka mana kitu? Geus kebel tara nempo si Wandi, biasana sok bareng jeung kula. Jakarta si Wandi Mamang gawe hayang nyiar pengalaman cenah. Deulanya Mang Komodnya. Aduh. Orang ngimpi aing.